mitra teu karaos ngayu. Ieu naon teh dongeng atuh para mitra terang-terang bagian ka 38 begitu ya. Bakat ku betah urang hidup di dunia. Mugi-mugi ka betah urang sareng ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Mangga para mitra dongeng ieu kasangakeun etang-etang hiburan. Janten dina ieu dongeng para mitra seueurna gambaran-gambaran narasi-narasi ngeunaan kumaha-kumahana tuh mangga badungan we dongengna lah. Mangga para mitra, oh kitu si orang teh, oh kitu si orang teh ya gitunya. Oh kitu geuning cenah. Bang-bangna daerah nu kareh ku Lakbok rupina Ciamisnya. Tatar Ciamis atuh pokoknya tiga wita Ciamis kaler dugi ka daerah ieu Pangandaran tas Cilacap ke kalaban perbedaannya. Cilacap mungkin daerah Lakbok aduh bangga atuh para mitra eta gelebungna angin rawa onom para mitra bukan peda seueur onom. Naon ari onom teh aduh taroskeun we cenah para sepuh. Mangga para mitra gelebungna angin rawa onom bagian ka 68 urang lajengkeun mangjaga aturkeun wilujeng ngadamukeun. Para mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberah. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Nyaeta carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Dongeng karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna teh teu karaos para mitra bagian ka 68-nya. Mangga urang teraskeun. Surajaya harita keheul kabina-bina malah tuluy Surajaya nyarita. Montong bangkelang, karena kahayang bangsa onom dulu. Sabab bangsa siluman nu aya di dieu, siluman-siluman nu aya di dieu tempat, ratusan tahun kaliwat, ratusan tahun kalarung, geus jadi patalukan bangsa onom dulu. Jadi ngaranna ge patalukan, kudu nurut, tah kitu. Piraku andika sakabe geus poho deui andika kabeh. Karena ambah heula waktu pamimpin aranjeun kabeh pamimpin bangsa siluman serah bongkokan deuleu ka bangsa onom. Da ayeuna andika sakabeh bakal dipripati torta gawe pikeun ngabantu bangsa onom. Kitu deui pikeun kapentingan urang balarea deuleu. Cik Surajaya para wargi anu muli. Tapi tetep harita teh siluman buhaya mah manehanana ge tetep ngajukeun masalah. Malah harita teh siluman buhaya cumarita. Wah, rumasa kaula geus jadi patalukan bangsa anjing. Tapi ulah akena ka bangsa patalukan. Andika bisa sakama-kama nyieun aturan anyar. Teu bisa. Pikeun kaula sakali deui pagawean kaula geus ditangtukeun ku aturan nu baheula dipake palanggeran hirup. Atuh eta aturan pokona mah sayagi eta paaturan tacan dirobah. Kaula tetep make abaturan engke di mana aturan geus dirobah. Kaula kakara satu hujung taat kana aturan anyar. Tapi apaan ngarobah aturan teh? Teu sagawaya. Kudu ngayakeun sidang jeung sabangsana. Tak kitu nu matako. Jadi sakali deui aya aturan bahwa anu geus ratusan tahun kaliwat, ratusan tahun kalarung, kaula diwenangkeun ngahakan manusia jadi parab kaula, tapi kudu aya syaratna. Nya bangsa manusia menang atau memang jadi parab kaula, tapi nu dipake parab teh nya eta manusia nu geus mengpar tina palanggeran teh. Teu bisa ujung-ujung kitu bae ngaguna sika manusia.
Cek siluman buaya. Keheul luar biasa pikeun Surajaya sabada ngadenge omong-omongan siluman buaya anu minangka provokator hari itu. Aduh, jadi provokator siluman buaya para wargi. Wangkelang karena tindakan bangsa onom cenah kitu. Keheul luar biasa. Tungtungna Surajaya ngayakeun ultimatum ke bangsa onom anu teu daek diajak gawe babarengan. Malah harita Surajaya nyaritaki. Urang ajarnya? Heuh, pek eta mah kumaha didinya. Dan lamun dina hiji waktu nu ngarajaan nagara Pulo Majeti geus diganti ku Kangjeng Prabu Jaka Sampireun. Jadi dinya saban anu wangkelang baka dibinasa deuleu. Ngeunah ka kaula andika bakal disiksa, andika bakal diperipati torta gawe, andika bakal dijadikan romusa dulu. Cek Surajaya ngancam-ngancam. Harita siluman orai atuh ngilu cumarita deui. Ngeula. Ngaula aya manalenghan mong ulama. Mun acan dijawab ku andika. Nah, lamun anu kumawasa ganti, ngira-ngira na, naon anu mawa beda jeung nu kurmingbin giwari. Ngidu panalengkan deh. Jing. Apaan ari sakudu nama? Anu kumawasa ganti, aturan mah tetep. Ngan meren anu leuwih untung nu kumawasa aturan keur malaria mah jeung ka nagri jajahan mah tetep we. Kaula ayeuna kudu seba. Apaan ayeuna kaula seba? Kaula kudu ngayakeun itu ieu amun kaula ge ngalaksanakeun kitu nu matak oge. Jing, naon bedana pamimpin anu anyar jeung pamimpin anu heubeul. Kaula mah hayang nyaho we pangbangna mah kaula nu manya ngindu sodenan. Cek siluman orai da cek pamangi siluman orai mah saha wae ge nu mingpin ari aturan kanu sejen mah jalan tuluy. Sakumaha talari parantina nu geus diheula. Soal eta cenah urusan nun mingpina nya nu jadi kauntungan gede mah nu mingpin me para pamimpin. Daya paribasa cenah nu mingpin mah cenah dina kauntungan bae. Lantaran aya paribasa daging pingping jang pamimpin. Aduh kitu aya paribasana atuh salajengna Surajaya harita teh ngajawab karena pertanyaanana di siluman orai. Ish, datang tu we, bakal wabedana dulu. Bakal wabedana, yo. Bakal wabedana, nu engke bakal karasa aya kabebasan. Aya kabebasan engke mah dulu. Wah jiga ayo na sagala disengker jeung sagala pokona malah nya kitu teh we hese zaman ayeuna mah. Ah engke mah aya bebas. Lantaran pamimpin nu anyar mah yeuh atuh ngagem kabebasan. Itu nu matak oge. Moal engke mah moal disengker. Tah kitu. Nu matak eueuh deui ayeuna mah urang kudu ngagugu ka calon pamimpin anyar teh ya. Kitu. Barukan teh kumaha atuh. Yeuh pamimpin anyar mah leuwih hebring lah pokona mah. Leuwih hade pokona mah. Bakal leuwih enak ke dipimpin ku pamimpin anyar mah. Sagala teh geus hayagi lah. Yeuh sagala-gala ge teu hese engke mah. Cek Surajaya para mitra sadaya. Harita teh bener-bener manehna ngajual rencana, ngajual ide-ide para pamimpin anyar atanapi calon pamimpin anyar anu katelah Raden Jaka Sampireun. Padahal etangan saukurnya bibir para wargi sadaya.
duka teh teuing bisa henteu nama engke lamun aya pamimpin anyar mimpin eta karajaan ono. Itu diantarana. Naon sababna Surajaya kudu nyarita kitu? Lantaran tugas nage kitu. Manehna kudu cenah para mitra sadaya kampanye ngahade-hade calon pamimpin anyar. Pokona mah kitu mah nu penting mah. Nu matak ayeuna mah turutkeun bae ka hayangna. Sok ayeuna mah turutkeun ka hayangna. Ge. Gaula rek dumanya jeung hampura ieu. Kaula talete pisan jiga nu bawel, jiga anu naon kitunya. Pokona malah kaula teh jiga nu teu satuju, tapi nu penting mah kaula hayang jelas heula, hayang eces. Di mana segala-galanya geus eces, segala-galanya geus jelas, apan mabari meureun dina ngoning mancing tugasna. Yo. Jadi nu disambut sagala disengker teh kumaha? Napang rasa gaula mah ayeuna ge gaula bebas. Jeung naha make kudu sagala ngelehan. Ajek Andika cenah kudu ngelehan wae. Nah, da teu karasa ku kaula zaman ayeuna. Kaula kudu ngelehan wae. Cing. Kaula mah hayang dumanya we ka Andika. Kalayan jelas. Jelaskeun ka kaula montong aya di sumut-sumut. Moal antong aya nu didingkelir di sinang sinoka. Belak-belakan. Caritakeun ka kaula ngeunaan ta ieu nu aya patula padalina jeung ngaganti pamimpin teh. Cek siluman orai tetep manehna ngarasa panasarana sabada manehanana ngadenge pertanyaan ti siluman orai teh nu nanyakeun masalah-masalah kaayaan ayeuna. Surajaya langsung ngajawab, biraku teu karasa ku Andika. Kapan salila Andika kabeh aya dina patalukan Prabu Selang Kuning? Pan hirup teh sagala disengker lain. Teu boga kabebasan pisan. Jeung kudu ngelehan ka bangsa manusia. Sok pikir. Prabu Selang Kuning teh yeuh jiga nu bilu ka manusia. Marukan teh kumaha? Lamun raja anyar di Rawa Onom nyaeta Raden atawa Prabu Jaka Sampireun, eta mah ngamusuh ka manusia atuh. Ai Prabu Selang Kuning mah baladna manusia teh. Nu matak rugi pikeun bangsa Andika. Manusia teh atuh sarakahna luar biasa manusia mah. Beda jeung bangsa Onom. Tadi mana bangsa Onom dijajah ku bangsa manusia model ayeuna, urang ngripu. Nu matak urang kudu gerak. Urang kudu gerak ngetepikeun nanjeurkeun ka kawasan urang. Tadi mana engke tibalik bangsa manusia dijajah ku bangsa Onom, urang nu senang. Ngarti meureun Andikanya? Marukan teh. Pan ayeuna Andika ngelehan terus ka bangsa manusia. Lantaran aturan nu dijieun ku raja waktu harita eta Prabu Selang Kuning. Kan kitu lain. Cek Surajaya. Saterusna diterangkeun para mitra yen salila kerajaan Pulo Majeti dipimpin ku Prabu Selang Kuning para wargi sadaya gawe ukur ngelehan maneh wae ka bangsa manusia. Di dieu Surajaya ngadedetkeun ka Prabu Selang Kuning. Di dieu Surajaya nyieun kampanye para wargi sadaya nu ngagogoreng Prabu Selang Kuning. Maksud jeung tujuan eueuh deui sangkan sing sakur tugasna bisa laksana. Atuh para wargi sadaya dijelaskeun deui cenah waktu kerajaan Pulo Majeti dipimpin ku Prabu Selang Kuning. Gawena ukur ngelehan wae ka bangsa manusia.
ranca disaatkeun diantep. Padahal ranca teh tempat bumen-bumena urang sarerea. Padahal ranca teh tempat panonoban urang sarerea. Kitu ceuk Surajaya. Kabeh dikitukeun teh pating haruleng. Ningali kaayan pating haruleng Surajaya jiga nu ngarasa unggul, gancang nyarita deui ngajelaskeun. Kaharti meureun ku andikanya. Ya, Prabu Selangkuning teh bilu ka manusia, ya. Andika ge nyaho waktu ranca disaatkeun ayeuna. Eueuh gerakan ti Prabu Selangkuning. Pikeun ngayakeun gerakan ngalawan kena eta tarekah bangsa manusia. Di mana ranca geus saat Andika rek cicing di mana, Cing? Rek cicing di mana? Di mana ranca geus saat? Marukan teh teu ngabahayakeun pa ngaran aya. Sedengkeun hirup-hirupna urang sarerea, bangsa Onom jeung Andika bangsa siluman, apa di ranca ieu ye? Di ranca ieu. Lamun ranca geus saat, geus eueuh caian, lamun ranca jadi pasir, anjeun buhaya rek cicing di mana? Cing, Andika rek cicing di mana? Kira ku buhaya cicing di pasir. Urang sarerea bakal rugi gede. Urang sarerea bakal rudi gede. Kaasup bangsa siluman rugi gede. Manusia nu bisa jadi parab Andika kakara bisa mun eta manusia boga kasalahan. Pan lain eta teh nyengker kabebasan. Nah, di mana atuh raja diganti kabebasan eta bakal dirobah. Urang ngayakeun gempungan deui. Urang ngayakeun riungan deui. Mun ceuk basa keren mah ngayakeun sidang pancek Andika ge kitu lain. Ceuk Surajaya. Para mitra sadaya, nyaan para mitra sadaya. Dina cumaritana bener-bener manehna hayang ngayakinkeun ka para siluman anu waktu harita hadir ngaluhan eta cenah biantara. Atanapi para mitra sadaya ngaluuhan patempatan di mana Surajaya keur nerangkeun pamaksudanana. Para wargi anu mulia, harita siluman buhaya celengkeung teh nyarita sabada harita teh Surajaya nerangkeun sing sakura hal-hal nu aya patula patali jeung tugas manehna. Siluman buhaya nyarita, "Ceuk saha eta omongan teh, heuh?" Cek siluman buhaya. Ya cek raja urang, Prabu Jaka sampireun. Tiraha eta cacarita teh, heuh? Apa dijelaskeun ku kaula oge? Ya tadi we basa kaula di titah nepungan arajeun. Tembak Surajaya para. Da memang nya manehna boga paham sarupa kitu ge. Kakara tadi, samemehna miang nepungan bangsa siluman mah, ku Jaka sampireun dibekelan ku omong-omongan sarupa kitu. Memang eta omongan teh para mitra minangka senjata, dina ngoni ngahareupan bangsa siluman. Mun kampanye mah manehna teh kudu ngomong kitu cenah para wargi sadaya. Kumaha atuh bangsa siluman sabada ngadenge katerangan ti Surajaya. Anu panjang lebar para mitra sadaya, kalayan atuh cenah harita dina omong-omongan age, kacida ngagalura na cenah para wargi sadaya. Harita teh tuluy ya ngadenge kabebasan, ngadenge kabebasan samodel kitu. Sawatara bangsa siluman mimiti kagoda, pikeun nuturkeun pangolona Surajaya. Sabangsa siluman kadal, siluman lentah, siluman lauk, siluman lele, jeung bogo, malah langsung bae samiuk manehanana langsung hayang geura ganti pamarentahan. Ari bangsa siluman orai nu babari kagoda teh nyaeta siluman orai nu laleutik.
kayaning siluman oray kisi, siluman oray gibug, jeung siluman oray welang. Siluman nu ngarupakeun oray sanca atawa oray sapi rada mikir bulak-balik, rada dibeweung diutahkeun, malah mah cana nyet netelakeun nepi ka waktu harita teh yen manehanana bisa ngalaksanakeun sing sakur nu dicaritakeun ku Surajaya teh. Siluman oray kisi tuluy nyarita. Moal dipikir panjang kaulan mah teu langsung we bilu ka pamarentahan anyar. Sabab salila idak liher diranca-ranca ka kami mah bangsa manusia teh menikah cida kejemna. Maranehanana tara mireung salah jeung bener. Kontan we. Mangihan kaula pasti dipaehan. Kitu tak tage. Mata kaula malah langsung we. Geus moal dia mikiran bulak-balik. Geus pokoknya mah moal mikir 2 kali deui. Kula mah satuju. Pangwa kaula mah. Kana sing sakurencana ngaganti pemerintahan anyar. Sangkan aturan dirobah. Kitu tak tage. Nyaan, satuju. Cek siluman oray kisi. Da nya atuh, bener. Kaula ge dek biluk we ka raja nu anyar mah. Mun nya raja nu heubeul, loba sabar dina nyang hareupan manusia. Eta teh ngarugikeun ka bangsa kaula mah. Sarua bangsa kaula ge gawena dibinasa bae ku bangsa manusia teh. Nyaan, terus terang we. Cek siluman kada. Harita teh kadal buntung pang-pang nama nyarita kitu. Cenah ngakuna baheula ge buntutna dibuntungan ku manusia. Kitu nu matak oge. Barang aya anjuran, barang aya katerangan, barang aya nu umajak yen bakal raja anyar diganti. Tuluy atuh aturan-aturan diganti bakal ngamusuh ka manusia. Manehna ge kacida pisan satujuna. Kitu nu matak oge. Ngan siluman oray nu tadi biantara. Manehna atuh ngingetan kasing sakur siluman ku caritaan kieu. Mangehula ulah wanga ngenyot morosot, ulah wanga nganjang pincang, kuno ni mikir ni mulak balik, ulah kaduhung di akhir, kuno asak-asak yang ngedo, bising tutung tambangana, kuno asak-asak nyanyembo, bising kaduhung akhirna, tah gitu nangi, jeung mamingir ngaulama, ulah kenyot morosot. Ayo, urang mikirkeun heula, urang neangan jalan, nya bener eta pamadengannya atawa henteu. Lamun geus dipikir dimulak-balik dibeuweung diutahkeun, yen eta pamadengan hade, tan wane gaula oge biluk. Ngasang si sakur nu diterangkeun bieu. Cek siluman oray sanca para mitra sadaya. Manehna ngajelaskeun. Sabada siluman oray nu tadi biantara teh ngilu nyarita. Oge mapagahan atawa mere pepeling kanu sejena. Siluman oray kisi langsung ngajawab. Kami mah geus dipikir dibulak-balik barina oge. Dek biluk we ka Prabu Jaka Sampireun. Mun Andika masih kena mikir-mikir mah. Andika mah masih kena dipikagi mirku manusia atuh. Pon kitu deui ka siluman buhaya. Manusia mah gimir atuh masih kena sieun. Uka karaheu ai ge manusia geus bing meurit. Tapi ari ka kaula mah eueuh kasieun manusia teh ye. Kitu nu matak oge. Meureun eta teh alatan nu keur kumawasa, dieu kurang nang tayungan kanu leutik. Kaula teh ye siluman leutik, eueuh kabisa. Panghasilan leutik,
atuh cahak na leutik tapi teu dilindungi atawa teu diropea ku bangsa pamimpin ayeuna. Lamun aya pamimpin anyar anu niatna rek ngabantu kanu leutik, kaula mah langsung terus terang we. Langsung kaula mah ngadukung pokona mah. Kitu batak oge. Tah kitu tah. Nu mata kaula hayang ganti pamerintahan ayeuna mah. Sangkan pamimpin nu anyar, raja nu anyar teh ngabela ka kaum lemah. Kanu leutik model kaula. Cek siluman orai kisi. Orai kisi itu orai sawah para mitra sadaya nu teu aya peurahan gitu para wargi. Aya di daerah nu namina orai sisit seeng gitu. Kumargi sisitna juga seeng para wargi sadaya. Aduh, eta orai kisi para wargi sadaya. Cenah henteu aya peurahan para wargi. Eta orai tapi kade ye sadayana orai mah kedah atos-atos bilih kena teu aya peurahan. Aya deui coo ulah para mitra sadaya. Saya nama sing sakura orai mah kedah waspada bae. Gitu mah oge waktu hosna para wargi.